kamarana lur sing ngalabring kitu geuning. Ceuk Mang Empud tumanya bari pasemon marahmai. Ka sawah temal si Sarjun singket bari teu eureun heula kituna teh bari terus we laleumpang siga nu rusuh. Sedangkeun jalma nu tilu tukangeuna kate nyaroren bedog dina cangkengna. Nu teu aya lian nyaeta si Jalun. Bangawakanna jangkung badag, kumisna kanel, bukna panjang diiket. Kampretna coklat semu hideung. Bari mangul plastik cai nu eusina nyaeta lauk. Ari nu mangul pacul bari ngajingjing emer nyaeta si Bohim. Kumisna sarua kanel siga inyuk. Bukna rada botak tengahna. Bangawakanna sedeng, kampretna hideung. Ari nu hiji deui bari nyekel parang, bari tak-takna sebelah mangul plastik cai nu eusina sarua lauk. Nyaeta ngaranna si Marda. Kate nyobukna sarua siga si Jalun panjang diiket. Awakna badag, jangkungna sarua deui. Kampretna warna beureum kolot, eta sarerea teu ngucap sakecap oge, kur maneleng bari mata sinis. Mang Kodil ngaharewas ka Mang Umir, nenyo si Sarjun jeung badegana kitu peta teh. Lain katanya nama si garek melak lauk si Sarjun teh nya. Katanya nama beda we eta badegana marang lauk geuning. Lain eta we euy, ku angerna teh ditanya ku lege gina. Sayang nyentang we dewek mah. Keun wae loh. Sing geus kitu adatna we meureun. Ceuk Mang Umir. Mang Empud kadenge nyarita. Bener Mang kitu sikepna si Sarjun mah balontong. Dumai eta meureun bapana gede pangaruh. Kitu Pud. Ceuk Mang Kudil. Atuh geus kitu mah tiluanana teu cumarita deui. Harita ngaralengkah deui rek neruskeun baralik ka imahna. Sedengkeun si Sarjun kairing badega bapana harita teh ngagaridig geus muru ka cukang solokan. Nu harita teh berasna rek maruru ka sawah. Lain den tadi teh si Empud geus di marana nya beda we babarengan. Ceuk si Jalun nu harita teh panasaran. Teu nyaho dewe ge, teu penting ieu lah, rek di mana-mana ge. Temal si Sarjun bari laleumpang geus lewat cukang harita teh. Higa nama geus di imah si Ustad den. Kapan basa geus subuh ka imah Abah den. Mung Abah kulem keneh. Nya ku amang di payunan. Saurna mah aya sawalakeunun cenah di imah si Ustad. Ceuk si Bohim. Si Sarjun ngeureunkeun leumpangna. Kitu Mang. Nah teu bebeja ka kuring atuh. Ari Aden, kapan periogina ge kapun Abah den. Sareng deui Abah Aden ge teu ngarespon. Kitu Mang. Bahaya tuh gitu mah. Mohon kitu den. Atuh sanggeus apal kitu mah sarerea teu cumarita deui. Sarua laleumpang mapai galengan bari marangu lauk nu dina plastik. Cag atuh ngeunaan si Sarjun katut badegana nu keur laleumpang di galengan sawah. Ayeuna urang caturkeun ngeunaan di jero lemur. Nyaeta nu taya lian di imahna Mang Bisri. Harita teh dina tepas imah katenyo aya nu keur dariuk duaan. Bari nyaro bandring. Peng kumaha euy tulus ngabandring manuk teh. Nya tulus atuh con. Kira-kira ka mana euy ngawa manukna? Urang nyobaan wah ka pasir saninten. Jauh atuh Peng. Kadinya mah deket ka pasir kumbuh.
Kan wae jauh ya atuh Cun. Hitung-hitung ngalalana. Maknya ngalalana ke pasir, Peng. Tapi jauh teuing ketang. Bisa kaburitan balikna. Kayak katinggalin atuh. Katinggalin naon emang, Peng? Bisa katinggalin melu nyorag di riwa. Kapan tadi teh isuk-isuk abah teh sasauran ka warga. Rek nyorag sarang di riwa cenah petingke. Wah, nu bener, Peng. Asli na uing macun. Cek si Apeng. Bari korongkang kana batu letik. Tuluy disempelkeun kana wadah batu bandring. Blesur atuh. Batu ngablesur kana tangkal cau. Pletak. Batu teh nyeceb. Wah, rame kudu milu ieu mah, Peng. Ya pasti rame Cun. Anu jadi pikiran teh nah di idinan mun milu ku abah. Nya euy. Sigana mah moal budak mah bakal ulahkeun, Peng. Hehehe. Pasti. Kolot ilain ya milu meureun. Ya pasti milu atuh, Peng. Baik kumang cewek ketang Cun. Ayo ayeuna mah urang ngabandring. Cek si Apeng ngajak Enit ka si Acun bari cengkat dina diukna. Si Acun sarua langsung cengkat dina diukna. Atuh duanana tuluy laleumpang rek muru ka pasir Saninten. Nu deukeut ka lemur pasir Kumbuh. Jarakna lumayan cukup jauh oge. Pasir Saninten teh tempatna pinuh ku tatangkalan kai garde jeung nu leutik. Kitu deui pinuh ku eurih jeung barala. Kawilang jarang kasabaku jalma oge. Ari lain kuno ngarit mah sakali-kali eta ge. Si Apeng jeung si Acun ngagaridig jalana motong ke kebon sampe nu deukeut ka imah Bah Darba. Duanana sing gurusuk bari kitu we sing rarana geula bari ngabandringan manuk nu entrep nadahan kai. Teu wudu kecengan mah alus oge. Sakapeung manuk teh keuna tapi nya kitu jol langsung hiber. Sabot nenya manuk hiber harita duanana haraneul oge. Tiap bandringana sok teu ngahasilkeun. Nenyo kitu kebat duanana laleumpang deui neruskeun tujuanna. Harita teh muruk ka kebon cengkeh. Sarua di dinya ge teu beda ti mimiti sing rarana geula. Ngeceng ti kukur harita teh. Tapi nya kitu teu beunang di wae. Jadwal teh Cun euy, hiber di wae. Peng euy, tangkulak manuk teh galing has goblok teh. Kitu kekecap pada harita dua sobat nu keur ngabandringan manuk. Atuh geus puguh teu hasil, duanana neruskeun deui tujuanna. Laleumpang rek muru ka pasir Saninten nu teu lila dige nepi.